Mata naonnya? Kesel. Baru, matanya baru. Ayo baru ngejar-jarnya we. Baru rak masuk urang main baru. Barulah karena ngajalankeun ibadah. Baru sebel ya. Terus teh ngandainya. Apa? Kalengitkeun kalajatan ibadah. Coba neng tadi sabisana we ka dieu. Sok ka dieu. Sok posisian jalan. Saekeun ka luhur mang. Bagja kuani nagenya. Wow. Oh my. Nah. Cepengan mikna, sok senang nya santai. Sok. Neng nami saha? Tasya. Duh gaya Tasya. Aku jalan ke otit mana teh urang teh. Tasya naon namina papanjangna? Amelia. Amelia. Bumi di mana? Cakat abi mah di Singajaya. Kelas sabaraha? Kelas apa? Kelas genep. Atana teh cita-cita tos agang hoyong jantan naon? Desainer. Heeh, bagja nya bagja ku keresana kana pun tapi tos mangpirang-pirangnya. Sok sebutkeun anu 10 teh naon wae. Matak teras hate ngaleungitkeun caang na hate. 2. Matak 2 sok tenang. Matak musik anggota badan. Jadi halor karena ingin kesalahan. Bener. Tepuk tangan bari gua semangatan. 3 Saeutik pengertian bet. 4 mata naonnya? Kesel. Baru, matanya baru. Ayo baru ngejar-jarnya we. Baru rak masuk urang main baru. Barulah karena ngajalankeun ibadah. Baru sebel ya. Terus teh ngandainya. Apa? Kalengitkeun kalajatan ibadah. Genep teh nya eta. Jatuh ngadahar makanan haram. Jeung ngaberat Subhat remang teh. remang. Nya eta remang. Banyak itu teh. Pae aya tokkeun 7. Bimbang. Naon? Kana awak. Lain. Kan hate. Tos pinter. 8. Gibu. Lain. Naon atuh? Oh, jadi sakarat teh. Sakarat naon? Sakaratul? Mau. Heeh. 8. Berat. Lain. Berat. Lain tadi. Oh, Mata naon? kumaha? Kurangan ibadah we. Oh. Ganjaran. Oh. Ganjaran naon? Ama. Nyara. Uji deui sok naon?
diberi kesel di hari kiamat. Benar, tepuk tangan. Mantap tuh tepuk tangan cicing. Pengen dulu sekarang. Tadi kita tepuk tangan. Oh, kita jamaah ini dunia lagi. Ayo rukun Islam seberiji. Alpot kan cakap ke mikna. Yang ayat 5. Hiji. Syahadat. Terus. Sholat. Tilu. Zakat, puasa, munggah haji. Kemana? Ya ke Mekah atuh. Ke Baitullah. Sarua kene. Lamun kawasa di jalanan. Tepuk tangan. Ali kuliah apa tuh kuliah? Kuliah. Kuliah ayyuhal kafirun. Terus. Kali itu nama. Wujud kidam bako sudah apa? Wujud kidam bako muholafatul lil hawadisi kiamu binafsihi pada niat kudrati roda ilmu hayat sama basor kalam muridan muridon kodiron korida muridan kodiron Kuridan aliman ayat samian basiran mutakaliman. Alhamdulillah guys. Lumayan yang beli kutang mama. Tes. Nuhun kasadayana yang meser nya haji salimu apit. Ari urang mah bet resep ngajikir resep naon? Salawatan anak. Salawatan kan hate matak naon? Matak senang. Rasa sih jadi soleh. Salam kasih bapaknya. Ya udah si bapak lagi kerja. Di mana? Begitu mau jenuh. Jenuh karena naon gawe? Potongan pacul. Biasa kan itu. Wakan sih jadi budak anu soleh. Biar. Aduh, Istri aing bilang aing teh moal kieu.